mang dabi mah hoyong lagi cang gitu aya gemokan atuh da teh mah aya mah. Okay, let's go. Jerawan antik, jerawan serbaguna bu, jerawan bu, jerawan anti badai bu, jerawan seksi bu. Mang dagang naon eta mang abi pamayan ageng bade meser mang. Iya bu, dagang gorengan lalai. Terusnya ho dagang cangcut. Si ibu mah makinannya segala rupa. Si mang balik mang ya goreng lalai sagala cing atuh nempo ka dieu mang. Gace. Nah, mangga ce dipilih ce sok. Mangga dipilih. Mangga ce dipilih sok. Mangga aya kutang nu seksi mangga ibu saya bisa nang sok coba gerak. Eta mah dijamin caroge ibu sadayana bakal lepek nu eta. Terus pami ieu ieu mah ieu cangcut ibu mangga dipilih. Cangcut anti peluru eta mah ibu. Mangga dipilih tah mangga seur varian rasana bu sok mangga. Aya cappuccino nya. Mangga ibu tah seur bade dipilih sadayana mangga sok. Sampai dipilih atuh bade dipecahkan. Mangga euce bade dipecahkan mangga dengan Wow, teh agengnya mang. kata kan yang dipecahkan di payun abdi power. Alasan itu. Mangga ece gak dipilih mangga aya cangcutna ece mangga tercobian mangga iya cangcut anu cetar membahana anu iya malah ece iya daleman iya bikin si papi terpesona ku ece kami nganggo iya mah wah imah anti bedil ece imah anti bedil pokoknya mangga dipilih ece mangga dipilih lengal dimirahkeun mangga teh sok mangga Ah mang dabi mah hoyong lagi cang gitu aya gemokan atuh da teh mah aya mah. Tak aya ece, tak aya cangcut gembokan, da ieu mah sanes kanang domba. Ece mah nyarios we moal balanja gitu, lain aya api-api hayang aya cangcut gembokan. Geus we masih kanang domba. Atos aya moal balanja mah bade ampihan deui, teu jeung api-api hayang aya cangcut gembokan segala rupa. Moal janten ngajual lagi. Cing mang sok turungan gitu. Sok aneh ece ayeuna mah jeung rupa-rupa hayang aya cangcut gembokan. Emang naon cangcut aya gembokan teh.